Ngupas jati diri sajati hubunganna jeung jati diri bangsa kumaha eta Kang? Jati diri lumpatna biasanya hubunganna teh langsung kana lalampahan ya Kang. Iya nanyana naon tadi. Pang ningalikeun aya naon we. Dijual kan dok? Oh iya mas, tapi nanti nunggu saya libur ya. Iya. Pas libur ke sasapu dok, udah libur, udah mas. Ikuti kelapanya, aduh mas, udah sama orang lain kemarin. Anjing, itu gondok terus jumpa. Kita jawab wah rasa panen tuh. Semua yang siapa sih cuma begitu. Kabeh kang Lapangan ada lupatatan. Apa si Iwan Tayo, masing satangkal orang mau dipikeun ka sasok ku didinya Kang. Bener. Beradang kelapana. Dari dokter sudah kudu atas nama patatan. Patatan. Ngupas jati diri sajati hubunganna jeung jati diri bangsa kumaha eta Kang? Jadi hubungannya antara jati diri sajati sareng jati diri bangsa gitu nya. Ya ari bangsa mah ayana budaya jeung bahasa. Budaya anu ngembangkeun dina peradaban Nusantara saat ini gitu nya, depi ka ayana urang gitu nya. Anu mangaruhan kana pola hidup urang gitu. Karena perilaku ieu anak bangsa. Ya eta kanu jati diri urang gitu. Jati diri urang teh perilaku teh berdasarkan budaya eta. Kadang mata kemudian peradaban batin agama ge aya diselipan budaya gitu. Jadi menghubunganna Tetep aya tetep agama jeung budaya teh berhubungan. Ya, kulantaran urangna aya di dieu gitu. Di bangsa ayeuna bangsa Nusantara Indonesia teh gitu. Lamun budaya agama eta budaya heula atau agama heula? Termasuk eta agama teh termasuk kana budaya gitu, peradaban. Jadi perkembangan peradaban hiji peradaban teh ditinggali tina budaya jeung agama teh perkembangan tina budaya gitu. Perkembanganna Jati diri lumpatna biasanya hubunganna teh langsung kana lalampahan ya Kang. Tah eta kumaha nyirikeunana tina jati diri hubunganna kana lalampahan. mau dikaitkan kana laku lampah gitu, cara laku lampahna kumaha orang anu geus ieu nya dipakena kumaha ieu cara makena nya cara makena kieu. Misalkeun ya namun dina urang kan mun amal-amalan ya mengakukeun hiji amal ibadah biasana kan orang sok aku-akuan mengakui asa jiga nu urang gitu. Hayang menang buruhna naon teh. Tah mun ngaranna anu geus nol, anu geus kana titik nol, kana jati diri eta. Urangna polos we henteu ieu. Henteu mengakui ieu. Fisik malik urang kan ku Gusti. Karena urang bisa beramal gitu kieu, nu ngusikeun urang, nu ngahirupkeun urang Gusti. Berarti lain akuan urang nu Gusti. Aku nanti. Jadi lamun masih kene aya nu ngaku-ngaku eta kumaha hukumna eta? Berarti cenepi kadinya. Mun masih ngaku kene aya cenepi. Ibarat Asa nu urang itu pagaweanna geus. gitu Kamu nya. lain nu urang. Anu ngahirupkeun urang saha gitu kan. Nu ngayeuneun kitu. Menghirupan Masih kene canepi berarti lamun masih kene ibaratnya ngaku ibaratnya ngaku sagalana berarti dina arti ieu teh asa pangna we. pangna gitu nya. Asa pang ieu pang pinterna, pang bodona we. Tempur kitu. Tentang membuka jati diri tata kumaha kan cok. Jati dirinya. Sok Jati diri teh nyana muka diri nya. heeh. Nyarana muka diri nyaeta teu makena naon kan ya. Iya. Berarti kudu mulucun. Ya. Tari mulucun berarti urang teh geus henteu nicak dina agama, dina level kasta, dina budaya, dina naon geus leungit urang mah lainna naon. Ada jati diri. Nya termasuk agama baju asalna urang ti mana baju kene. Jenis kelamin urang lalaki awe baju kene. Iya. Terus sifat urang misalnya teh amekan, amarah, terus so pinter, bodoh, nu kali teh gelo waras. Eta sarua baju. Namun geus nicak dina muka diri. Tah. Yang geus eueunna naon nol. Jadi Kosong suhung.
suwung yang geus muka diri mah gitu nya. Gitu. kosong tak karena udah diri jadi lain selain naon eta mah urangna geus selain laki lain awewe gitu Tah enak lain lah. Ibaratnya ya lain laki lain awewe misalkan neng repa neng calik neng di dieu teh. Kalau kumaha pertanyaan nya ieu kan loba anu ieu Kang teh anu paribasa kieu cara muka jati diri teh ieu baju urang teh ieu teh pangsi baju urang teh jiga Nabi Khidir eta aslina eta kumaha eta pemikiran kitu eta mah cek euna nya eta mah kieu kan aya lobanya golongan teh nya misalkan di nu ieu we tarekat we nya ya aya sabaraha puluh kan nya aliran gitu gitu nyamunnya nuturkeun tarekatnya ya jalan tarekatnya tarekatna masing-masing itu naik nuturkeun nu mana eta mah anu nuduhkeun gitu tarekat mah jalanna gitu aya model nu tadi kurang disebutkan mah eta mah cek diri urang gitu eta anu kabuka kurang gitu ayeuna mun ngatasnamakeun tarekat itu iya da lain gitu nya salah cuman anu kapang itu urang cara tarekat urang eta tarekat urang kan tarekat teh aya Naqsabandiyah, Qadiriyah, Satariyah gitu kan amunina perislamian gitu nya, Islaman gitu istilahna. Eta mah tarekat naon eta disebutna bahasa. Nya bahasa nya. Qadiriyah, Naqsabandiyah kan eta keneh. Ya. Istilahna Satariyah gitu. Jangan-jangan geus umum lah eta mah umumna. Sebenarnya mah selain tieta ge aya gitu. Iya. Tari sok aya geng kieu jati diri gitu. Jati diri orang eta kan lobana dina ayeuna rame kan di medsos. Jati diri. Inilah jati diriku. Belajarnya seperti ini dibejakeun kieu. Tah, ari jati diri mah sebenarnya jati dirina urang di dinya misalnya kieu terus nu lainna beda masing-masing beda-beda kumaha perjalanan hirup nu kabuka ku hirupna gitu. Jadi kumaha perjalananana iya nu nyaksian hirup nya dirina masing-masing matakna jati diri disebut lain jati anjeun jati umum gitu dah kudu sepakat umum teu ieu mah sorangan-sorangan teh dan kayak nu pas dina maut menjemput teh kan urang nyaksian sorangan gitu oh gitu nya oh matakna sahadat teh yang diri sebenarnya ya gitunya kan ya orang dilajangkeun kana dua anjing deui murah